kewajiban ditutup panas mah ieu teh pemalu cicingan cicing. Geus cicing-cicing mana? Ya sana sok aya kopi. Simpan. Astagfirullahaladzim. Balawagi hadirin sadayana anu lobana geus kadaluarsa. Nah, nyeri hate ibu. Disebut kadaluarsa nyeri hate. Makut teh. Balawagi hadirin sadayana nitihuan cinu mustahil ninggang mangsa anu luginan. Takdir moal bisa dipungkir, kadar moal bisa disinglar. Jodoh bangsa pati cilaka gerak musik malikna urang sadayana. Yakin moal lesot dengan kudrat sareng irodat Gusti Allah. Termasuk kumpul ngalina urang dina waktu sayeuna dina tempat ayeuna alhamdulillah. Dikersakeun dikawasakeun ku Allah urang boga kodok jeung kodarna Allah anu moal pakoh sareng tujuan Allah nyiptakeun ngayakeun urang ka alam dunia nyaeta pikeun ibadah alhamdulillah. Sok sanaos yakin saur tadi heurina ustaz urang ayeuna nu dongkap teh seseueurna mah nu geus kadaluarsa. Bahasana teh memang radian nyelengkit tapi tadi bahasa teh keur nyampok napa urang sangkan urang ulah kajongjonan wujudna ieu kahirupan sabab naon yakin setiap usik napas urang nu kaluar eta teh mampu pikeun naon perjalanan hirup anu ngajadi saksi perjalanan urang nepi ka ayeuna baheula urang teh jajar waring khas ayeuna mah loba ngaranna ge sesa ngaranna ge kadar luasa nu ngamina kadar luasa sesa nu ngaranna sesa teu loba alias saleutik. Ibu sadar teu baheula keur budak mah urang teh wani urang teh kuat main naon bom-boman. Apal bom-boman? Benteng-bentengan. Apal benteng-bentengan? Akana urang sok main sintrong ajut-ajutan. Sok mimikina mah nyeta naon dina tuul. Naik santos dina tuul teh naik kana hujan. Geus kana hujan teh naik di kana tak geus kana tak naik di kana sirah diajengan kurang